kecil naina. Baheula zaman orang kene aktif janten preman. Nya pegang orang apa ibu? Ya, kecil ya. Ya, baheula pas orang aktif kene nya 20 nyawa santeuna modal kurang. Sumpah, kurang kuliti, kurang cincang, kurang bagikeun ka fakir miskin tiap Idul Adha. Sorry atuh ya geus kieu lah. Jadi kieu bray, urang teh rek neangan ieu geng anyar nya. Preman-preman di Bandung teh geus teu nyarakola eta mah tos barangsat kabeh we. Ya, salat sok ditinggalkeun eta mah. Sok ngabegal. Da urang mah preman-preman ge keneh menjunjung kemanusiaan. Ya, ya. Urang mah rek nyeun geng sumpah. Geng natenya tapi anu nakal tapi berakal. Anu galak tapi berakhlak. Kieu jadi urang rek ngageran geng urang, lamun urang nyebut nayaga, di dieu para wargi nyebut nakal tapi berakal. Siap nya? Siap, siapnya siap. Nayaga. Makena teh rok pendek. Oh, pendek. Terus kedua, nyepeng udut. Nyepeng udut. Nu katilu ngomong, "Omat, edankeun baik-baik." Budayakan mata merah. Cucak pisan ge mah cucak. Urang join. Mana asup geng urang Mana asup geng Sidu, geng urang ngaranna geng Sidu. Geng Cidu. Geng Sidu. Prestasi yes narkobano, oke? Oke. Nama lasing. Urang rek neangan jelema deui nya. Tambah. Deui heuh. Lamun nayaga aya nama galak tapi berakhlaknya. Ya. Sok ayo. 1 2 3. Nayaga. Wah, euy. Waduh, ieu naon cukup. Wah, euy naon? Wah. Edan bisa ngaku. Oh. Naon kita apa euy? Colek. Nah, dicolek. Nah, ieu teh tengah arti urang mah tara kulik sil. Naon? Oh. Wes. Edan pisan kalem. Urang apal ya saha? Urang urang ge apal. Saha ieu? Iya pasti The Flash. Runner mah hayam ai mani. Flash mah naon lampu kieu Flash. Runner mah hayam. Ieu Roadrunner. Siapa lawan kain anjing mana tapi gelut teu aing geus ya. Mana euy jadi geng kalau yang kieu mah urang teh apa aing preman dua. Cangkeum. Wah jadi upacara barudak. Urang taruh upacara baheula jadi apal ge. Mana teh saha sebenarnya sih? Eta aya Quicksilver urang teh. Oh, Quicksilver. buktikan sih Quicksilver teh urang teh ningali kecepatan mana tadi poho euy. Hayang bukti. Hayang bukti urang. Hayang bukti. Eta hayang bukti urang. Wes, Urang geus ngulilingan eta. geus ngomong. Iya jauh. Aya. Urang aya patarosan ya. Di dieu saha anu ngaraos kai calan dompet. Aya. Oh, kemana dicokot? Oh, tadi. Hah, weh. Aduh, bener Aya. Belum pernah bertemu sebelumnya kan? Kang. Akang ya, abdi bade ngaros. Eta Kang Hama Muhammad Irfantoro. Alamat Jalan Badak Singa nomor 17. Ayo. Berekeun. Waduh. Akhirnya kamus kieu. Urang mau kaget berkekuatan tinggi. Gelo. Yang geus kumaha tarima wae. Mangga ieu artos we keneh 40.000.
Eta mah di mana Urang kagum kata-kata mana teh. Wah, kudu kagum kok. Mana rek asup geng urang mah. Naon sidu teh tadi? Geng sidu. Alah, halus pisan euy. Urang resep. Wah, tuh cocoknya mun kitu mah. Cocok. Mun kitu mah mangga cali. Oh, datang. Naon ieu adiknya Jayan, Jaiko. Jaiko, eta mah menghapus Jaiko. Iya, mana datang gitu. Oh, urang sieun ye. Aing teh keur diajar hese kalau lulus teh. Oh, datang pada diajar. Malam. Diajar naon ye? Ya, tak matko. Matko kalkulus. Oh, mana emang resep kalkulusnya? Itu sih. Terus main diajar karena naon? Ya, orang teh hayang jadi mapres di dia. Oh, Sampai emang pena gede. kieu berdak zaman aya namanya, Rel. Bener kumaha? Diajar teh ngan saukur hayang IP badak. Oh, eta urang pisan. Bener sih, tapi begitu diajar mah kudu jeung passion. Oh, kalem, hari mana kahayang teh jadi naon sih Tapi sebenarnya? gede yang jadi naon? Aing teh hayang jadi artis da Artis? Sanya orang mah Minky Momo teh bisa ngarubah diri. Ya bener, ada orang teh Minky Momonya. Nah, marukana Jaiko, mana? Oh, Jaiko mah teu bisa. Jangan saya langsung berubah we. Ya tuh. Sok berubah. Aya mantrana kan? Aya. Kumaha? Pipi rumah Paralimpa. Barang dulu. Nah, itu acara. Bareng. Di briefing mah bareng gitu. Nah, Naon diasup-asup? ini nah ada langsung kan? Wah, Paparimpa. nah dia muter-muter. Dengan film naon? Because you know I'm all Buru aja milakannya. Aduh, orang ningali saya akan ganti baju. Aduh. Salam. Hiji, wes siap. Wes. Yen mau amon ibadah bes, batra, amon ibadah bes, Wes lah capek. Kecemboran deh jadi artis. Langes kayaknya, orang teh betul di artis main geng orang teh reputasinya tinggi. Benar. Nah, begitu mana kasih geng orang mah? Lo mikir. Yang guys mau gitu mah? Wes asup ya. Masuk lah. Yang itu mah mangga cali. Oke nih. Oke, coba langsung lah. Soalnya Nayaga. Ciparing kemanya tuh semangat gitu. Mengecewakan. Buru video. Waduh, bener Fitri saya. Oh, iya, Pak. Fatin. Lain pada banget ya, pada ngarana mirip. Fatin. SMA Sarua. Sarua SMA. SMA berapa nih? SMA lain dalapan. Oh lain 8. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Laras audisi X Factor di Desa Cibendau gitu. Salah. Laras ya mah mata grup aruran teh jadi pengemis. Amin gawean. Cara apa? Fatin juara X Factor di Cibendau. Lumayan kamu. Cik, buktikan heula lamun Buktikan mana heula lah. bisa membuat kagum orang mana asup geng sidu sok bro. Kejang. Nyanyi. Sok. Everybody sing with me, okay? Oke. Okay. Oh, bro. Lupa. Thank you. To give me all your love is all I ever ask. Cause what you don't understand is I get you grenade. Jago kan? Sosok Pujiano Cahyo Widianto atau Syekh Puji beberapa tahun lalu pernah menjadi sosok paling kontroversial di negeri ini. Penyebabnya pernah menikahi seorang anak berusia 12 tahun yang bernama Lutfiana Ulfa, warga Randugunting, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang. Tepat gue iya di ITB teh. Gila warga. Waduh, kalian kok. Waduh, darahnya ya teman-teman. Waduh.
hebat euy. Aduh, naon ya? Lah, asa wawunya ieu mah ciri-cirina ieu nya. Make baju muslim. Baju muslim. Jenggotan. Iya nya, Marsyanda mah mending direkrut sih euy. Oh, soalnya si eta teh geulis. Nah eta kurang dijadikeun cape-capean. Jadi jalma-jalma ceulih teh daek Asup bisa. Urang teh heula Neng. Kunaon Neng teh mewek wae Neng. Iya Kang, abdi teh nuju milarian bidadari. Oh bidadari. Oh siapa kenal tak ibu? Kenal bidadari tak jalma eta dah. Ibu peri. Ibu peri, weh, orang kan nyari bidadari. Naik kemana emang kalah tuh. Kurang Neng kunaon Neng ada atan wae. Nya eta bade milarian bidadari pokoknya. Siapa? mah. Apa? Bidadari. Bipolar. Marsyanda mah bipolar bener ya. Bipolar. Orang kan teh bipolar. Buat buat teman-teman SD gue, buat teman-teman SMP gue, buat teman-teman SMA gue, buat teman-teman kuliah gue, buat teman-teman cewek gue, buat teman-teman Dota gue, buat teman-teman satu lagi Counter Strike gue. Counter Strike. Yang datang pas ada butuhnya doang. Waduh. Bayar cepetan. Nah bayar. Ya nya kurang bacakeun sawa ya kan ngutang. Nah jadi ngutang. Salah sih salah. Ya hijinya Ridwan Kemal. Ridwan Kemal. 7.000 sampai bayar kene. Ridwan Kemal Pak Wali Kota can bayar 7.000 cenah Ridwan Kemal. Nomor 2 ya, nomor 2. Soal kedua. Dika Zayan Mali. DKG Presiden KM. Bayar pulsa. Iya ya, dan koman tahun kamari nu kampanye can dibayar Aduh, can bayar pulsa. Artinya, can bayar nate kebetulan urang. Aduh, ieu dikazain kampanye can mayar we. Wah. Katilu ya, Katilu ieu saha pasti yang paling loba. paling fenomenal. Saha fenomenal. Admin Dusta Ganesha. Kaiji ya, pakai super internet si eta can bayar. Super internet. Pakai warnet can bayar. Warnet teh bayar. Hiji deui Indomie can bayar kene. Aya eta nya ngabroadcast teh bisa si eta teh. Aduh. Dibayar teh teu ngawaro-waro geura. Admin Dusta Ganesha tebaliknya ilusi lah mana ilusi lah keluar Dusta Ganesha ilusi mana ilusi. Pisan pokona mah. Oh, bayar pulsa mana Dusta Ganesha Heeh, can Kurang bayar dagang kene. broadcast mana ngenangan orang sih. Urang mah sieun sampai. Maya orang mah sok. Urang ngaranna Julio Safikni IF. Ai mana mau nyaho kitu urang teh saha? Mana teh saha tepungguh kieu datang-datang lagi pulsa. Urang teh Marcel. Oh, Marsyanda. Terus urang dieu katulah. Alah urang layar. Cocok lah nya ke Jarkom geng urang. Oh benar cocok. Masih banyak. Izin dulu. Dioknya, diok. Mangga calik. Briefing masalah apa ada mana teh? Ada di mana saltik? Ada ada. Oh, ada. Ada saya di tidak. Oh. Annyeonghaseyo otoke. 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 Otopet eta mah. Bencana ya. Bener lah. Konnichiwa. Dokuritsu Jumiko Sakai. Bener. Rumusya. Bener ya. Udah orang ya mah. Tapi biasanya artis Korea teh lobaan hangan sorangan. Oh nya. Arasa. Araso otoke. Oh ya. Oh, omongnya. Jika nu ngarti mana kamu Ngerti orang. So atuh mana panggil baturana? Dek. Dana. Mana baturana Wah. Oh, ada baturana bener di Korea. Korea Utara. Oh iya orang apa? Cara sekurang ya. Suli FX. Iya, Suli. Suli FX. Wah, cocok lah. Biji sewang. Wah, bener. Dan bisa nih, berekun. Nah, ngomong Korea deh. Assalamualaikum Ahi Uhti. Assalamualaikum. Wala taqrabu zina. Allahu Akbar. Iya, Mek. Nah, di Korea teh kenal teh itu. Uhti, assalamualaikum Uhti. Ayo saya Aduh. Otoke. Nah jadi nggak balik. Dek,
Assalamualaikum. Wih, nggak jadi ngabalik. Ieu mah barat jeung selatan, ieu barat jeung timur we. Pabulut kieu lah, geus lah. Kieu aya mana teh sebenarnya teh saha sih datang-datang jawab pakai bahasa Arab. Ana sanes orang Korea. Terus sama mana teh? Eta. Oh iya, ama Ana ITB is number one. ATB is number one. American is number one. LSS is number one. LSS is number one. Sok saha jadi mana teh? Bapak Zakir naik bareng. Apa predola eta? Aku tutup pepel. Habis. Salat habis kalem. Resep ai pokoknya. Resep sok jadi ingat masa muda ya. Asli eta. Masa muda nih bakal lama sok nonton salat habis. Teu aya suarana eta mah ya. Nah, sok lah. Main we. Itu pakai Yuk, itu. pakai dulu yuk. Mana mah MC kurma teh. Absen dulu. Ya saha kucing. Si ala koplok. Ya lustrum, main dahsyat. Terus orang saha. Teng teng teng. Orang mah bimbingan jacat. Ya we mana kan can ngerjakeun skripsinya. Ayeuna mah pikirkeun we teh deket saron biasana teh sok boga cemerlang lah ya. bener. Ayeuna mah mangga cali. Cok. Bismillahirrahmanirrahim. Weh, burung. Weh. Alhamdulillah. Sok mangga calik. Mangga calik ka ditu euy. Hadiah mangga calikna. Sampai geus lah nya. Siapa? Geus lengkap, oncor geus hurung, pemain geus lengkap, penonton antusias. Ayeuna mah urang mulai wae nya. Siap. Terakhirnya lamun urang ngagorowok na ya Kak, diwaler ku galak tapi berakhlaknya siap. Sing tarik siap. Siapnya hiji, dua, tilu. Nayaga.
Akangnya tadi pisan Pak Gunung Galunggung. Bapak aneh akang teh nih ka puncak. Yuk, akang teh nya bawakeun ieu kanggo Neng. Makanya jauh-jauh ke Gunung Galunggung nganukur bawa tisu. Daun kenapa Neng? Entongnya ningali segala hal teh Neng dina luarna wungkul. Sobi Neng, ningali Neng, naon ayeuna di jerona. Nah Neng, kunaon jika nu kecewa gitu? Atuh kan, nganya ngan hiji. Memang yang masaan. Aduh, lamun ngaluarkeun hiji cenah tisu mah urang ge bisa. Mun ngaluarkeun loba kumaha nya? Oh, urang teh nya jalma pangkolena oge euy. Pasti didengkeun nya. Oh, penguasa langit. Penguasa bumi. Penguasa semesta alam. Rajong urang. Rajong. Gentoskeun ieu kembang nu leuwih hade. Gentoskeun. Terus, kalau listrik, Aya hiji papatah wedang Naon eta teh Kak? si manis ya dagang cangkaleng balik na bawa caw sumpah nih I love you. Si Akang mah atur nuhun ah. Kang. Kurang teh lieur euy Kang. Kurang teh tadi main kendang. Aya lagu. Si Akang asup cucu nihinan. Kurang teh apal Akang teh salah. Ngerakeun pisan. Maneh teh apa dewek saha? Ngerakeun euy. Ya, kabeh jelema anu aya di dunia ieu ge apal dewek saha? Maneh apal Presiden Amerika Serikat? Eta Barack Obama. Si eta yo dukun pisan jeung dewe. Uring Aden. Jajaka Pangkasepna. Pambengharna. Pangpinterna. Di kampung Cibedong. Upami ieu Neng Lili. Kayak Kak. Bu Kukum jalan-jalan ke Singaparna.
Sunda. Di tanah Sunda. Bahasa Sunda. Nah, dengekeun. Rek di tanah Sunda, rek di tanah Jawa, rek di tanah Inggris. Mun bahasa dewe, bahasa dewe. Kumaha dewe. Iya tuh Kang, atau satu Kang. Kang, saya gitu teh. Iya nya, maksud nayaga teh saya Kang. Ya nayaga teh, hoyong urang teh kudu reus gitu karena bahasa Sunda. Pokoknya Kang, urang mah pan urang USA. Urang Sunda urang mah. USA teh urang Sunda asli. Harus atuh itu mah urang Sunda asli. Bun Kang, atau itu Kang, cari celawe di Bali ditu. Aku naon tadi kah? Mending orang duduaan we di ditu. Engkau tidak baik. Oh jangan demo. Hai boy, sahat. Lilis. Adek. Kan, gini ayam mak, Aya emak. urang samper neng Lilis. Adek, kadang yang Kang, kadang. Kemana? Udah. Mak, neng, mak, neng Lilis. Astagfirullah. Udah. Dipilih yang kumat teh kemana wae atuh. Mak, ayo mak tebi-tebi badan naon mak? Iya neng, maka dia teh bade masihan rantang kok. Eta mak, ember mak lepat panginten. Ih, ieu mah rantang. Ember mak, rantang. Masya Allah. Nyata satu mak, bungun eta teh rantang, neng lepat. Ember ah. Nih neng Lilis mah, ngalilieur emak. Ih, iya geningan. Sana ember ya, atur nuhun atunya Pak. Emberna. Rantangna. Kades ya, cek Mariam malah eta teh diracun sia. Syaridah. Karena eta teh cuma Jessica. Dayaga, Sales. Ya tepangkeun heula. Ieu teh namina Mak Iyoy. Itu mana Neng Lilis Nayaga? Suzon wae Nayaga mah. Punten Mak. Udah.
teh. Iya. Kurangnya bahasa. Resep pisan pada impongan. Karena bisa tuh tendangan urang. Mak, mau pemanasan dulu, Mak. Ah, kudu kalau kejago. Lamun aya nanaon deui ka induk urang. Urang teu narima, maneh kudu tanggung jawab ya. Ari aden teh kunaon? Ampun ka bae. Wangi wae. Mak, nayaga teh ngeureun emak. Yeuh, emak teh nya atau sepuh, teu sae, jojogedan kitu, jajaipongan kitu. Aden mah terido, lamun mah teh kuna naon? Nya atuh, nyakeun bae lah da eta mah batur atuh. Asalkannya aden teh kudu bageun kawas mah ieu. Urang mah leres eta teh atos angkeun. Mah bade uyuh mah. Kunaon mah? Eta semboyan cali jahit. Oh, ya. Oh, meni poen kieu nya. Aduh. Kalau ada sporting emang. Yo. Atau sema ku ade dijajab ka ditu. Kamu mi. Terkenal mama pada tumpak ojek we. Oh, betul nya atas atuh mah. Hati-hati nya mah nya. Nya atuh sok kali mula. Hati-hati mak. Mun mah hati-hati. Wah naga, mati payun. Guys, Asik euy. Duaan deui neng. Aduh, mau jangan lihat aku. Daripada di dia, aya po karunya cenah. Nyai, urang ka mana ieu kan? Oh, ieu we neng nya. Emang geus we terame euy di kampung Cibedog bae mah. Bosen. Mending kurang ka Jepang. Oh. Di Jepang teh nya jika nama rame ceneng. Ya ayo tuh kan, urang ka Jepang. Ayo. Jepang teh paling mana nya neng nya? Hah? nasi Jepang mah deh. Lain nasi Jepang Jepang. Cuma ini tuh kan, tapi belajar bahasa Jepang di situ. Oh. Ayo ah, kurang kan itu. Ya, kan? Ayo. Aduh, cuma jangan tangan. Waduh, bahaya. Saha nyeun walungan di dia. Gusti Allah. Aduh. Aduh, Kang. Coba nih, Jepang teh jauh deh. Oh, jauh kene deui Jepang teh nya. Ah, ka mana? Kela.
Sasakna mana nyanengnya? Eta kali ini Aduh, jauh euy. Geus we Neng. Urang nyebrang we di dieu. Luncat. Ayo atuh Kang. Ayo. Naon si mana teh euy? Ngaganggu wae. Sini saya Kang. Ini tuh terus disayogikeun sasak tukang kemil tah. Kamu bilang aja saya. Iya. Otak teh dipake atuh. Tinggal itu. Tuh sasakna jauh pisan. Kamu orang mah kan itu mending di dia. Yo, ieu mah sabaraha detik peureunnya Neng. Jauh. Durasi Kang. Durasi lah ayo. Ayo. Hiji. Hati-hati Kang. Naon teh? Ayo. Ayo babarengan ayo. Hiji, dua, teh. Oke pernah diajar PMR. Sika namanya ya mah. Ketiana lupa. Sika namanya iya. Keker utek. Eta teh ciri-cirina barudak. Luka hiji salat malam militan lah. Pancari. Kalau tinggal di layar kok. Ada yang salah. Luka hiji. Sakalor. Ciri kedua. Tiba-tiba push up barudak. Manggil medik, wah. Mana medik? Medik.